Kira sumping Tadi sumping mah namanya eta teh 10 menit ke belakang lah. lain eta pelebah kamari dina nalika Milangkala Kabupaten. Desa Tanjung Mekar menang layang Kertaraharja. Menang layang Kertaharja. Tah, eta teh maksudna teh kumaha? Janten eta teh salah sawios penghargaan kanggo sabaraha kanggo kepala desa anu aya di Kabupaten Tasikmalaya dina bidang sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah gitulah. Kepala Desa Tanjung Mekar salah sawiosna gitu. Eta teh layang pangajen apresiasi ti bupati atau nepi ti Bupati. Oh. Penghargaan bupati leres. naon gawean eta bet menang kitu ujug-ujug dah. Karena tuh orang teh kudu jelas, maksudnya ujug-ujug menang. Ieu mah prestasi panginten penilaianana ti palidinya panginten. Leres. Janten mungkin tina non bahasa Sunda mah ilu aub di kemasyarakatan eta salah sawiosna panginten kategori nanti dinya. Jadi aya tarekah program anu geus dilakukeun kalayan maneuh meureunna ku Desa Tanjung Mekar tuluy dina nalika prosesna eta berkegiatanana eta luyu aya ajen inajen anu diapresiasi ku bupati. Naon di wae talian teh eta. Bahkan kieu Kumaha? Ieu teh aya korelasina aya hubunganna sareng sair lagu janten kalesan tina abdi kirang langkung sasasih kapengker satu acan Pak ku kenging penghargaan layang kerta eta teh salah sawios lagu anu diceplakeun di pasihan judul Tanjung Mekar Raharja. Tanjung Mekar Raharja. Cing. Eta menang teh lamun dina ieu poe ieu wangkit dilagukeun eta. Tiasa wae. Cing kumaha tah? Asa penasaran. Kirang langkung mah bait ieu nya. Bait anu nyesok. Oh, bait anu nya. Tanjung Mekar eueuh Tanjung Mekar. Mobil rektang tos kau. Tos kanam kawentar. Tanjung Mekar deudeuh. Naon? Tanjung Mekar. Tanjung Mekar. Eueuh Tanjung Mekar. Jadi kan dicenah teh eusina ngeunaan naon tah lian ti Raharja. Jadi di samping mintonkeun masyarakatna anu adil dan sejahtera teh mintonkeun ka non istilahna kondisi desa eta gitu maksudnya lingkungan eta teh jadi ngeunaan ieu kadeudeuh gitu nya istilahna pami eta menceritan hate warga lah gitu istilahna insyaallah mewakili Abi teh ngobrol jeung saha abi teh tuh. Lebih urang teh saha teh kumaha urang teh ujug-ujug nyieun lagu ngumuruhan eueuh nu nitah eueuh apa estuning cilik putih celak naon kumaha eta teh. Insyaallah niatana tidinya tina janten ieu mah buktos apresiasi pangintennya ti diri ti hati sanubari gitu. Geus ngeureus kuring mah alhamdulillahirabbil alamin. Ya mugi-mugi janten kieu mudah-mudahan gitu janten pangguar manah nyingraikeun lalang sehat teh. Tah tuluy kan bener moal nepikeun ka dinya wungkul nya anu geus ku urang diajeg diajegeun terus teh. Tah langkah berikutna keur ngokolakeun keur sosialisasikeun ieu eta lagu nu tadi Tanjung Mekar Raharja teh menawi gaduh rarancang gawe kumaha? Berkenaan dengan rarancang gawe teh mungkin teh dina kaping 16 Agustus teh dina raraga Milangkala Desa. Tanjung Mekar dan Milangkala Desa anu ke-44 ayeuna teh. Atuh geus kolitnya 44. Ayo so sabaraha Akang? 4. 44 sami mun wilujeng Milangkala nya Kang nya. Muhun insyaallah. Nya lagu teh insyaallah bade dilombakeun. Oh dipasang girikeun. Pasang giri, leres pasang giri. Oh atuh kieu we rampak sekar gitu. Rampak sekrang, Sekar. Mun rampak sekar anu non pesertana teh diawit
murang kali SD MI terus SLTP nuhun SMA MK ibu-ibu PKK ibu-ibu guru Oh. sareng umum ai balita eta ngiringan teh balita pamit tiasa nyarios mah bade ngiring Aya. besok 1 juta ieu Heeh, bener. geuning tos aya rancang sae kitu mah teh kan beunderna panginten ieu teh Beres. teknisna kumaha tah kanggo dina raraga ieu supados tiasa ka hontal Tah, teknis nanti panginten tiasa nepangan dongkap lah ka balai desa. Aya dinya tos aya panata calagara penata calagara. Sok sanaos teu acan ieu tapi da insyaallah tiasa kenging informasi di dinya. laras Mong- terus aya nu nanggang walerna Aya di oh dinya abdi aya. kadinya Alhamdulillah. ieu tadi teh aya teh saha tuh ini tanjebatkeun nami ngaran mas saha atuh Wasta teh abdi teh pami di ieu mah bade nami naon ieu? anu kahyungna nami naon ieu nami Abdi Nurdin. Nurdin, Abi Alamsah atuh. Tah sakitu lah pemirsa. Sugan ke dina episode salajengna urang tiasa nyambung deui ngeunaan naon progres kapayuna meunang dina raraga milangkala tanjung mekar anu ka obat. Breu.